ukur kontrol kaebah jeung kaal ihsan. Tapi teu sakedik jalmi anu sakedik artosna tapi beunghar hatena bunga hatena naon sababna hirupna tara jauh ti beunghar tara jauh tina imah nu beunghar hatena dibeungharkeun ku Gusti Allah. Terus teu so buktina naon kulantaran tumbuh kantang terman di alam dunya awakna sehat batinna tentrem di mana awak sehat batin tentrem najan sederhana hirup nikmat. Terus teu kajeun deui dahar karohiyah tambahan 2 kilo nikmat teu eta berarti kajeun deui dahar jeung goreng daun bawang asal ditambahan daging sapi 2 kilo mah nikmat mah nikmat masa sekali ini jadi tong seueur-seueur teuing ngaji mah tong sesat-sesat tipu we hirup hayang beunghar teh geuningan kari parakat ka masjid sabab Kanjeng Nabi di masjid ka masjid bener can eta teh barokahna teh yakin barokah di setiap saha eta teh malah sanes saur Kanjeng Nabi puput tapi Allah dadawuh kapan jelas cindak eces ku urang urang tempres jelas otentik Allah ngawarwasan teh subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna Allah di masjid ka masjid kahadapna alladzi barakna Allah anu dibarokahan sakurilingeuna kabenar teu di kade sing undal ya sing kenging ngaji teh da ka masjid mah sadaya teh horea sabab naon sababna horea kudu aya naon di masjid terus teu di masjid dia aya kasar aya TV aya magicom kudu aya naon panah horea coba lamun digunaan kulkas coba lamun digunaan magicom coba lamun digunaan termos kabagun sing gede dinya jeung kopi hideung tumbangan ku jarum coklat kira-kira ada bakal ngeraksakeun ke hujan gede gitu terus Pak sok jujur hatem berani bersih jawab jangan ada kedustaan di antara kita bersama cing lamun di masjid aya magicom aya kulkas aya termos kabagun aya kopi hideung aya jarum coklat jeung jarum super rek taksakeun moal pana hoream kudu beuneu naon ngan catet lamun hirup hayang beunghar lamun hirup hayang meunang nikmat dunia akhirat dadangan nu beuneu naon sabab leungitna nikmat dunia teh datang nikmat akhirat sok umat Islam deuk maot sok dikeringan heula oh sok ngahajat dileungitkeun heula nikmat dunia ajar dipapangkeun ku nikmat akhirat sabab datang nikmat akhirat teh bueueuna nikmat di dunya oh rumus nomor hiji hirup hayang beunghar dunia akhirat rakatan ka masjid hiji kada boga duluna ieu raja pada punten itu Bacaan ada umat sudah cakiat, sekian we, gitunya, PRW bicara, gitunya, jaga deh bisi ayah anaknya sepuhan di masjid, gara-gara aku datang ke masjid, barang kedua tanya diri sorangan, hari ini aku kurang ke masjid, hayang diturunkan batur, hayang ditilai Allah, kari. Dan sok ayah itu kan di belakang ngomong amak-amakan, kuno ente amak-amakan, gegel, kurang dakwah kita ngopek, nah jelema cendai baik ke masjid. Dibalikan kaum pribados nari hidayah teh milik saha? Milik Allah. Heula tetep amak-amakan milik Allah manuhurkeun urang geus sayogikeun tempat ibadah ge aya nu nuturkeun nuhun alhamdulillah henteu kajeun teh ngan adu terus ge bakal nuhurkeun sakitu. Tadakan terus barokna
ulah anu di barokahan sakulilingan anak moal aya bejanan urang urang ka masjid disangsarakeun ku Allah yakin moal aya anu teu boga utang masuk ka masjid terus naon bangsa moal aya teu boga utang kira-kira moal aya gede utang ini ka masjid. Ya, ayah sedikit ayah dalam bala di zaman Rasulullah, kalau Rasulullah kan seperti habis ya. Di abjad sanes maksud dia, Pak Ujang hadir tuh. Pak Usaip hadir tuh. Sanes itu. Mang Mama, Mang Odong hadir tuh. Sanes itu. Ngan kanjeng Nabi di mana rek salat pas aurat sok balik dengan kita. Nah, ya, tepat pas teteh tadi itu. Ya, teteh karek tadi itu. Sok belah-belahna, para nyidiu belah-belahna, geus katarku si anu di anu kuno. Nu mawi, pan urang sok geuningan sok aya, idin tempat dipangan modal geus di dinya. Eta teh istiqomah. Sunah eta di pagi tempat salat aya kayak ieu tempat Pak RT yang dia ketong di cicingan urang. Urang mah dinya sabab eta teh salian ti Kanjeng Nabi ka urang absen teh malaikat itu mau cokok ka dinya. Lamun kosong wewe teh cicing di tukang ari sore. Antara sok ngaco tidak usah kapan eta teh kapan bakal jadi saksi lain di poe kiamat teh. Sumun bakal jadi saksi. Gede. Kalau cenah tong dinya we, loba waktu salat teh aya salat sunat syukur wudu, aya salat sunat tahiyatul masjid, aya salat sunat mutlak. Sok pindah-pindah tempatna ngan tempat berjamaah konsisten keun dirinya. Terus teh di absen bukan jeung Rasul pas aya hiji karasan teu ngomong hiji ternyata pangeusina teh eta teh jalma anu tanpa daksa eta teu tinggal socana alias lolong eta teh dina waktu subuh teh aya beres auroda Kanjeng Nabi taroskeun ka sadayana ari hiji anu punten-punten anu teu ningalna ka mana nya subuh ieu teu aya. Ayo kita teu aya nu terang ramina aya kira-kira sabaraha jam perjalanan ka Mina aya Kanjeng Rasul 2 jam perjalanan. Aya nu terang Mina aya atuh hayu kurang layar gara-gara teu aya tempat malolong teu sumpi ka masjid ka mana ieu nu lolong sakali dina saumur hirupna sasarangan sareng Rasul lolong tempatna ieu jalmi lolong teh. Ini diteruskan ke perjalanan sakumaha perjalanan ka Mina aya 2 jam. Jika ari mengodong di belakang ka dia aya 2 jam teu. Allah ngodong. Aep aya 2 jam ka dia. Sabaraha menit di kaler ka dia? Sabaraha kali aep teh ka masjid? Iya 2 jam kan sakali saumur hirup teu ka masjid teu salat berjamaah subuh. Aipek teh di layar nyampak teh nuju sakro di bumina pangna henteu tuki ka ngadunkeun anak pangna henteu ka masjid teh berjamaah subuh sakali jalanan sakaratul maut suping jadi lirena teh liren mah maot ai di urang mah ka masjid teh geus maot. Betul. Hirup jadi terkena sasa hirup yang mendengar segala lancar geus teu kudu tatama ka mana-mana hiji rakatan masjid salat si istiqomah dua nu boga indung bapa keneh yeuh keur nu boga indung bapa keneh mulai kuliahkeun indung bapa geus teu boga indung bapa nyadoakeun terus nu mawi abdi mah jauh ka sintung kalapa jauh ka indung jeung ka bapa cugleug lamping jauh deungeun lieu lain boga salaki teu boga sok teangan ridho salat. Aya deui hiji hikayat nyaeta masih kene cerita Jami lolong di zaman Rasulullah itu eta mah di zaman sahabat Rasulullah tos tepus aya hikayat seorang Jami lolong hiji mangsa
eta dina kaya di lembur teh nyaeta hujan bandang hujan angin eta nu lolong di imahna bebeja ka pamajikan teh. Nah, mun bahasa urang mun ayeuna waktu sholat subuh kene mah permios bapak kerek mios ka masjid itu hujan gede dibagal aku garwa cik atuh pak tong da bapak teh pan sing rumah sakit diri sing nalipak maneh bapak teh lolong nya naon jeung poe jadi jeung hujan gede gogoh maksa geun bae mah rek kumaha geuleuh baktona gejebur caina we bapak marek maksakeun rek mios ka masjid eta jalmi lolo nu ayeuna maksa ka pamajikanna teu meunang dicarek berangkatlah ka masjid geus beurang jam 8 cak moal ditaroskeun da tebih pan ditaroskeun tak kuning ka garwana ka masjid ka DKM masjid mun di dieu mah PRW aya mun lanjut ka dieu nah da teu aya barang dipampai-pampai panuju kokosehan we di deket susukan diselam kana gol itu atuh barabak ditarang jam konon beungeut barabak awak kukuh nih meureun di Soledang da teu ningali teh gara-gara hujan leueur ditotok aduh mulangna teh pada kabuat tong ka imanna datang teh geus cilaka kitu teh sudah jatuh ketimbang tangga geus belokot kitu teh malah lain diubaran ku pamajikanna teh malah dicarekan wawalak babemok sia kada teu deuleu sidik teu deuleu pan sidik sia teh lolong dengan rumah sakit cek aing montong kapan nu amak kitu mah nya deuleu nya manya nu amak cek aing montong nah deuleu aya mah kitu sia teh deuleu nah dimaksakeun gitu pada rumah sakit datang lolong teh Pak jempe tunggu cendeung bari rumah kadang-kadang digoreng burung palu kita saat ini lama di lapan kecil panas di dawa beta di tempat babanotan di balur di budaan terus gitunya gitu tapi kadatang wanci pentingna gitunya etan melolong beres sholat isya aing boga rasakan jadi gini sok ada dibrak kereudenya rep tibrak ulah sentos sholat isya teh barang menuju kulem tibrak ngimpen sumbi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari misapan ka eta jalmi lolo baca temenan salira kakasih Allah kakasih kaula kebaran jeung kaula bari misapan eta nu teu damang lolong bari nyarri bungahna kacida gitunya banget amar sawatas mata bunga anu ka giri-giri teh pokona mah teu aya bangsa anu anjeunna eta anu lolong baheula bunga ngalaman pertama waktu pas di akada teh sirna teu aya bingana ninggal pamanteuna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking ku bunga-bungana eta mah saking ku bungana ejrag ketika ejrag bingang tempang di tempangan ku Kangjeng Nabi maka ngorejat juga bareng ngorejat juga rumpak-rampak kana badan barang halaleut socana jadi ninggal gara-gara istiqomah ka masjid kartos masjid kartos ulah dipandang sepele kade dawantarna teh hoream cikawan nafsu teh hoream panhirup marumusna teh kudu maksakeun kanu dipikang ku urang aya kudu marepatkeun kanu dipikah hayang ceuk nafsu urang sakali deui kudu maksakeun kanu dipikung ceuk nafsu kudu marepatkeun kanu dipikah hayang ceuk nafsu hiji dua barokah yakin barokah sabab itu sanes kenging manusia itu kenging Allah barokna Allah bohong seperti itu abdi kira-kira rumah tanggi 424 tahun yang membentuk sanes pamer sanes ngawitan rumah tangga teh pada kahina ku tatangga
Ari eta cenah si Ado rek kawin dia jeung budak keneh jeung naon pagawean aku kumaha sarung eta rek dibere barakah ka naon kebajikan baheula beda manusiawi abdi nyelekit teh kana arti teh ngomong dah cipik rumah malukan cenanya bakal seueun istighfar mau nyari barang lebokul kitu pamajikan teh cenah kitu ngan abdi yakin kana eta barokna haula sepanjang abdi tidak menjauhi bumi Allah, sepanjang mendekati Yang Maha Kaya, yakin abdi najan gagogober. Alhamdulillah bumi kayana pun bojong telah panjang kali lebar. Kabayang teu panjang kali lebar. Nu tadi nasi dan cor-coran. Ayeuna mah mun digudung-dungkeun kitu tukang monteng ngabulutuk teh dia. Asara sinjak yang komo nu aya sarekat seperti bapak-bapak anu aya sarekat di makom sarekat ieu anu dagang anu kapabrik anu nonton ieu balangsa ieu di Allah tuh masjid tuh dua ibarokahna ka hartos teu halo Pak lo bapak-bapak ya ibu ayah Bu ayah, yakin karena barokah, ibu yakin barokah masjid, jurungkeun carokan ibu, cing lemes mah jurungkeun anak, leuleyan jurungkeun anak, mun teu daek wae titah jadi imam di imam. Itunya kari kita jadi imam. Nu katilu tadi teh naon hiji masjid, dua barokah, tilu akhirat. Ketika berbicara akhirat, tentu mun hayang pagi jeung akhirat kudu naon? Kudu mah mana kudu manfaat hayang pagi jeung akhirat kudu mah mau atuh kurang caritakeun bab maut tapi mun nyaritakeun maut teh sok biasana sok rada burikak kana bulu naon kana bulu Pak suatu seorang keluar mun nguping perkawis maut teh sok nurikak bulu tapi can apa tiba ulang kenapa tidak murikak bulu tuwur nah teu murikak bulu bitis nah teu murikak bulu nyut depan bulu teh loba itu bu seperti rajaban bulu dan halal dihalal muharraman hawalan teh seperti bulu kan urang geus diganti ngaranna lamun ngaji Senin Senena, Rebo Reboan, Jumat Jumatan, Minggu Mingguan, muludan padahal mah ngaji kene seperti bulu nu aya di awak geus teu da agar bulu ibu nu di masjid aya buluan teu aya bapak-bapak aya buluan ngan beda ngaran terusnya tah eta ge sarua ngaji ngan beda ngaran rajaban dan halal bihalal hawalan itu muharraman beda ngaran padahal mah ngaji we kitu mun beda diramekeun tah bulu ge ada yang rame yang loba yang sadik bulu ge leres bulu nu panglobana nu aya di awak naon ngaranna ya dina sirah ngaranna buku leres ai bulu sanes ngan ngaranna buku turun ka handap aya lureun soca di dieu naon padahal mah bulu kene leres jadi turun ka handap karena soca lah seperti ini Pak bulu soca turun ka handap bulu anggar we bulu ngaranna kumis ka handap jangan kan tukang ngalakukan di sarua atas bibir ada kumis bawah bibir ada kumis aduh kumis ngadangin di harus tuh
di bawah kanu kieu ulun. Di bawah barokah ngaji jeung masjid kieu. Kudu mau bercerita tentang maut pasti di dieu teh notabene sadayana hampir embung maut leres. Ayo, aya nu hoyong maut di dieu ayeuna. Aya. Jujur jawabna. Aya nu hoyong maut. Rijik. Mulai. Aya nu alim maut. Aya nu hoyong maut ayeuna jempet ditanya nu alim maut jempet hayang naon atuh ceuceuk. Oh, disami otos mah aya. Pinter ditawaran maut hayang uin jawabanana teh makanya alim teu hoyong teu alim da sidik mata hoyong geus boga kali deui hoyong teu alim teu hoyong da can boga alim da sidik mata nu penting mah urang ngadangan we bil khusus di dieu nu sok ngamakmurkeun masjid nu saroleh sing paranjang umurna bari barokah PRT sing panjang tong panjang teh geus banget gitu sabab moal aya batur di alam dunya jeung sauli nya ai panjang-panjang teh mah nu penting mah panjang anu barokah hartosna barokah teh umur urang nu terbaik di Allah Subhanahu wa taala ngan ka ade ulah mentang-mentang turbora asal tidak keneh rek maut gitu nya mentang-mentang ulah megagah keneh teu geuning teu naon da lobaan maut ngadadak tanpa teu damang heula leres teu terang kapungkur Ustaz Jepri terang tentang adamu pon berbaju tenarnya wah berbaju membludak lebih di sejuta umat pokoknya sekian miliar umat leres mautna udah heula teu henteu jeung teu buang heula deui ngadada paingan aya eta geuning maut ngadodo datangna teu mere duit nyaho itu ngadadak teu aya tempo oke tadi ngadadak aya tempo salatullah salamullah ala to'a rasulillah ya yang keras ya salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli ya Allah majar maneh ka rumah kacai ngajingjing tendi bajar maneh kita agama tapi tara daheng ngaji pajarkeun teh cita agama tapi tara daheng ngaji manung haur manung dikukur ricing rincang salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah ya wasit yang cepat wa ketemu di kecidai dari tadi PKI harus kedah susu heula yo mau kana luar sakit ya sudah
Ayo dari saya nama saya ya saya biasa. anda seperti kosong awal karena perjuangan nu saya bisa menuju ceramah main susu cemberuang biasanya bikin tuh ceramah sok merkel we besi teu dibahas teu diasongan teu susu cemberuang ieu larutan den kalian tah larut teh sok raos itu ai kebiasaan eta kayak gitu Ayak. kayak depan balkon iya padahal aku udah teh ngerti jadi kami teman pas buka pamajikan bener mungkin bosan karena sesuatu gitu tenang teh baru lanjut jadi tadi teh ulah rasa maneh urang ora kene gagal berlomba duit bernaon awas loba mau kadang Ustaz Jeffrey Al-Bukhari di menunyata berbudu mau wih kali ya jangan dede pula yang bukan cita kita yang viral yang tenar tuh cipai terang Haji Darso dan tuh ayam bejana tuh damang hulanya terang geningan ulang-ulang mampai jalan sakapak ngejunjung kahiji teka rasa sabab ayah nyambung kayak ngaji eta mau apa ada dapat terus tuh kayak terang gara-gara naon sih nalika di bawah di atas gara-gara kecapean tuh gede-gede nah naon eta da mapai-mapai jalan setapak coba jalan tol terus tuh udah bisa menarik kita cek ketok apluk-aplukan mapai jalan setapak weh kalah murung karena tanjakan burang-burang terus tuh kita salah menekan tanjakan burang-burang beri jeung mama eta mawar bodas deui indit teh betul nya tanjakan nya rip-rip mawar bodas eta teh yang lagu mawar bodas teh sekarang weh kumaha lagu teh sieun lembing kira wah gitu nu ayeuna mah beunang geus lalama cicing dina amparan sajadah itu teh saha jadi urang itunya pasti saya orang liwat karena perkara sebab diceritakan dina Isra Mi'raj teh Kanjeng Nabi teh di masjid ka masjid bisa pengahin perjalanan teh seueur pendakan dipendakan ku Gusti Allah sehingga Kanjeng Nabi mah digubrakeun ku Allah diebrek-ebrek dikawit dunya didamel kadinya dikawit alam dunya didamel tepikeun ka kiamat tepikeun ka mahsyar mizan siratal mustaqim surga jeung neraka ku Allah tos dibintonkeun ka Kanjeng Nabi tos ningalkeun Kanjeng Nabi nu meuli Kanjeng Nabi dina nalika di mi'rajkeun ninggal jalmi anu kieu tah da ngabahas teh moal ieu itunya kan tadi ngan kupas di judulanna ke masjid mana budak orangna gitu mana pemudana itu pemuda udah si jalan itu pamit pamit bae hitungan hadena pemuda kan bae si jalan dengan geus di si jalan ka masjid kan bae masjid kajaran ya heula da moal betah di masjid bakapar boro-boro budak aki-aki oge pas manuk jabar di dina guru terus teh aya hiji guru pinuh ku japati kaluar disada nah aya hiji masjid pinuh ku aki-aki kaluar disada gegerbeut kancara manuk ka masjid mah ai beuk asup ese geus di jero hayang buru-buru keluar gitu lah itu masjid Kanjeng Nabi diulingakeun tatkala di Isra sareng di Mi'rajkeun nyaeta ninggal hiji makhluk hiji jalma anu distilaman ku jalma-jalma deui ditangkarakeun dinaon cenah Bu ulun sugan teu darah nyai menit negor-negor ka abdi lari aya naon cek abdi teh bieukeun aya ditangkarakeun saha ditangkarakeun teh
kembali ke rumah gitu juga sekolah naon dong aya teh terang gitu aya ditakarakeun ngan di luhur aya nu ngajejeg bari nyekelan ragaji bari nyekelan tade baru dihandap ieu mah gitunya nu ditangkarakeun dijejeg nyekelan ragaji di ungut-ungut tampe tan ragaji teh paen di dunya baheula mun ragaji teh di luhur ungut-ungut tan dihandap geureum mangres teu eta anu ngaragaji baheula mah ieu mah teu gitu ngaragaji ai disidik-sidik ku Kanjeng Nabi si horeng di belahan teh mastaka jelema tapi ka 7 belahan srek istirahat di papa gosre cerit teu diistirahatkeun ku Allah teh nyeri terus beres siji pindah deui gosre tepi ka 7 gosrekan belah beres rapat deui koceap dengek terus kitu jeung kitu eta makhluk ya Jabrail wahai malam Jibril maha ulah isaha eta teh jalma tepikeun ka kitu bari teu wasa ninggal wahai Rasulullah saur malam Jibril eta teh umat anjeun anu nalika di alam dunyana huluna berat pikeun sujud naonana cenah hulu pisan ulah yang disebab mastaka anu teu kerasa sujud mah dan nu sok anu disebab mastaka mah anu mastakana teu berat pikeun sujud jadi anu naon teu sujud cenah hulu sok sadaya anu huluna teu karasaeun sujud kira gaji terus itu di antawisna perjalanan Kanjeng Nabi di antawisna nu mawi urang sadaya da sadayana di keur makuan urang mah salat teh hoream leres maksakeun sadayana di urang mah pait aya amis leres aya di dieu kareut salat aya bisi abdi mah salat penting dan lobaan ini kareut abdi mah waduh kareut komo aya versi mah imam hararese geus enak jadi nah si goblok hararese teh gitu nyawa versi teh geus itu boro amis ibu-ibu berenda eta non kagok hanjasi kupindah itu aya ere salajengna ieu urang percepat disetangi perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang ngarenteh nyaeta kabelah katuhu ninggal surga ari di surga teh eta nyondong 4 istri barang ditilik disidik-sidik dirasa ditinggal Kanjeng Nabi eta 4 istri teh disidik-sidik teh geuningan urang suka euri hiji urang sibuntung hiji urang cinangka hiji urang talaka hiji nah ari urang babakan salam meuni eueuh hiji-hiji acan meuni eueuh hiji-hiji acan eta 4 awewe eta 4 awewe teh nyata jadi pangeusina surga nah ieu da serius nu bejakeun surga teras gede betul bae teh alas geus kudu diisi urang gacakeun eta nya tere kana alas gitu sugan we urang teangan nah ngilu ka urang mana urang babakan salam itu eta 4 golongan awewe teh min ahlil jannah ti ahli surga teh nyaeta anu kahiji ternyata imro'atan afifatan nu kahiji ditaroskeun dapan Kanjeng Nabi teh ka malak Jibril ya Jibril wahai Jibril mah ulai saha ari eta golongan istri pikeun ka siri dendang atuh nikmat di surga teh istri heula sugan kabur bapak-bapak sabab istri-istri sok ibu-ibu di sok protes mun bapak-bapak teu kapal tapi da keun bae da ieu mah surga terus wios da ieu mah surga wios bapak-bapak teu kabagian halo wios bapak-bapak teu kabagian surga
Ibu nanyaan teu ka salaki nyaah ya mentu nyaah mah mau dibere duit gitu hayang bareng deui jeung salaki jaga di surga bakal ku boga keyakinan bakal bareng deui jeung salaki pacing mah geus boga salaki da geus ninggalkeun bakal bareng deui engke di akhirat bakal yakin teu jawab abi itu yakin bakal bareng jeung salaki jeung saha yakin urang bakal bareng di jeung salaki pertanyaan anak kumaha anu geus 3 4 5 kali kawin Lepas sekolah dan sekali ceknya ayah kan minang awewe ayah awewe di alam dunia minang kalakang kawin Ya. oh boga detail awewe kalakang kawin anggurkan Nyut. anggurkan tong jadi salaki anggurkan awal motor yakin eta teh pidawuh baginda Rasulullah jeung salaki teh bakal kahiji deui salaki nu mana lamun geus 5 kali kawin rek salaki nu mana Allah bakal pilih anu pangsolehna di antara eta 5 itu jadi lamun nu ayeuna nu geus teu buka salaki geus mah tong cicing wae karawin deui sugandana nu geus soleh Hidup kawin. nanti dia ulang kabahas kira-kira naon sababna awewe teu karawin deui tak di golongan ahli surga teh kahiji ibrohan dan akibatan awewe nya eta anu ngaraksa kana agama ae kapatan anil harami tegasna awewe anu betul-betul ngajaga tina pira-pira anu diharamkeun ku Gusti Allah nu kumaha awewe anu senantiasa bedohiriahna teu pernah ngumbar Allah sabab tatkala diisrokeun jeung dimi'rajkeun Kanjeng Nabi ninggal golongan wanita anu digantung bubuhna direrap ku sunu neraka jerit-jerit nalika ditaros cahaya Rasulullah eta teh awewe anu sok nembokkeun buluk salamar di alam dunyana ka lalaki anu lain mahram sok aya di mudah-mudahan hikmah dina ieu rojaban ulah aya di istri anu wat nembokkeun aurat tolong ibu-ibu tolong kerjasama jeung lalaki lebar para lalaki teh lebar meunang salat tisuk jedur tepi ka sore jeder teh nyaho dulu subuh nyuuh sujud dari jeung ngucap gereceung lulung keneh teh ngongkolna keneh teh mamaksakeun hayang meunang ridho Gusti Allah ari beres salat turun ka jalan arep di jalan teh loba nu bing awewe bing awewe atuh leuwih eta ganjaran salat teh lebar temenan lamun ibu teu ngadukung kana program suami anu hoyong ingin ganjaran hoyong ingin ridho Allah gara-gara ribuan perempuan yang maksiat ke Allah loba lalaki anu berdosa iya sok poe ibu turun ka jalan tong wakar pika sesat monteng tong waka karek terbing ka paseh ya kana motor run kana motor geus salat geus duha bareng di jalan set ka eca hareupeun turun kah istighfar astagfirullah walaupun sejuta istighfar apa daya tangan dasar itu bisa kumaha ada karena bentak doraka beureum cetit lokok ka pihak istri nu akhirnya rembet imro'atan aqifatan istri nu ngaraksa kana agama ngaraksa kana agama kumaha cenah eta teh nu dipimaksud ngaraksa agama teh nyaeta aya kapatan anil harami tegasna ngaraksa tina pirang-pirang anu diharamkeun dipasieun nyaeta ku taatillahi ta'ala wa li jaujiha
dibarengan ku taat ka Allah jeung taat anu jadi salakina salian taat ka salakina teh waludan jeung rayap anak jeung rayap mesti mudah dalam salting produksi deui hayang menjadi ahli surga weh baharanam kene entong make jeung kabeh-kabeh hayang jadi ahli surga Bebaskeun. Uman. Siap Pak siap. Pak siap. Siap Bapak-bapak. Mariku. Ngan tapina najan ribu waludan aya kasiron tal waladi tegas nama ibu-ibu anu rayap anak rumah tangga jeung manehna ti bujangan jeung parawan tepika geus reuy tepika geus reuy anak gitu sobarta sobirotan anu sobar tara make jeung buan baeut tara make jeung pukul utus tara make jeung sunghan sungit bibirna kasalaki gara-gara ribu ngurus anak sia ngeunah-ngeunah aing maripu nu tadina cangkeng lin ibarat papan ting langsing jadi sigalang salam nu tadina denok denok montok jadi bekok nu tadina sieun teh jadi bureut gara-gara sia gara-gara sia Mundi tilik tigigir Mundi sawang titukang Mundi harap siap Mujang Mundi rok Asik. Tarik cibu. Aya. Sanggup ataupun ditudung mah ayu mujang kebaheula apa posisi teh kitu bapak-bapak gara-gara diruksak bapak-bapak jadi nanti ditilik digigir penting mun disawang di tukang teh jadi deglang ditutup teh harap keningan buret aduh boro-boro mujang priagan sieun lanjut ji gancang Tiis yeuh. sobiratan qoniatan turqonaah bil yasiri kawan penghasilan salaki anu saeutik ma'a jaudiha sarta anu jadi salatina hiji jadi hiji cenah ahli surga teh nu kapenang ku baginda Nabi teh awewe naon tadi teh anu ngaraksa kana agama taat ka Allah taat ka salaki rayap anak sobar ngurus anak qanaah ridho ku penghasilan salaki najan saeutik si abakal hiji we siga namanya mendawak nu kadua kanjeng Nabi teh ninggal bapak-bapak anu kersidengdang dina gedong anu sigrong anu indahna kabina-bina aipek teh dieusian ku golongan lalaki di alam dunya ditaroskeun ku baginda Rasul ka malam Jibril eta teh lalaki saha make jeung bisa sidengdang dina gedong anu sigrong di surga diwaler malam Jibril eta teh di golongan lalaki anu di alam dunya berehan ka pamajikan sekali di cenah naon tuh cenah lalaki nu bakal ngeusian gedong golongan lalaki lalaki nu berehan ka pamajikan asok dibere duit bisa laki doakeun nya ka surga gitu sok gede sok leutik mun gede sok bunga mun gede sok bunga mun leutik sok bunga
Gitu. Pokoknya mah dek gede, dek leutik singgunga. Gitunya akan aya asup kana li surga kade. Paling dilaknat ku Allah ketika aya awewe anu berridho rupa hasilan salaki nu saeutik. Terlaknat. Urang beres-beres ke haduna hiji. Nu kadua nyata golongan ahli surga teh di golongan wanita teh nyata data hayyahin awewe anu ngabogaan ka era wa in goba jeung lamun eueuh anha tinu jadi eta awewe saha jauh-juha anu jadi salakina habidot nafsaha wa ma habidot nafsaha wa ma ngajaga kana hartana eta awewe jeung ngajaga kana awakna eta awewe jeung ngajaga kana hartana nu jadi salaki. Dua percepat anu katilu nyaeta imro'atan mata jauh-juha awewe anu maut nu jadi salakina walaha jeung eta tetep ka awewe teh naon auladun pirang-pirang anak sigorun anu leutik keneh paha basat nafsaha maka nyengker nafsaha kana awakna eta we ala auladiha jeung ngaraksa ka pirang-pirang anakna wa rabbat hum jeung ngurus eta ibu-ibu nu ditinggalkeun ku salakina ka anak-anakna wa ahsanat jeung nyieun kaalusan eta ibu-ibu ka anak-anakna nu ditinggalkeun salakina ilaihim ka anak-anakna walam tajawaz jeung teu kawin deui pangan teu kawin deui eta we teh khosyatan ayyadayyi'u kana yen sieun terlantar nu jadi anak-anakna itu tilu nya. No terakhir nyata anu kaopat awewe bisa ieu anu qanaah bil yasiri anu ridho ku penghasilan salaki anu saeutik. Nu terakhir nu kaopat golongan awewe ahli surga teh kalau mah di aya tos dikatikeun caroge aya alias randa dikatikeun caroge seueur putra sobar ngaraksakan awakna teu pernah nemongkeun Allah terus bertanggung jawab ngurus anak ngadidik anak pengortikeun ka di pesantren anak itu dijamin itu geus dicap ku Allah geus nata di lauhul mahfuz Allah. Beliau para wanita anu statusna janda di muka bumi nu statusna randa di muka bumi bari santia teu kawin deui gara-gara anak-anak sieun terlantar. Beliaulah dicap ahli surgana Allah Subhanahu wa taala. Jadi koyo jantan ahli surga ibu hari ngadoa ka Allah di ayeuna jadilah ibu nyata ibu-ibu anu jadi rajin ibadah di rata di surga. Aya mah kudu jadi rata lagi soalnya ngadoa ka Allah sing rajin ibadah jadi rata sayang dijamin ahli surga. Sakitu hebatnya mudah-mudahan karwe kirana beunangna geudai mah da waktu kapada abdi diseret-ret kana bas pokok bapak-bapak kitu lobana ila lakon bener pada nyarita tapi kasitu jeung moal beak-beak pelajaran da moal beak-beak ngandang ream sieun pinter teuing kitu nya eta lamun loba-loba ti pelajaran nu emut mah eta we pokona abdi titip hiji masjid dua ingat barokah tilu ingat akhirat sakitu we kasimpulan hiji dua tilu pasti gitu hirup urang tadi mah umur samara gitunya bisi buka pemajikan cerewet ngaji mah urang mah alam itu sabab bakal menang ganjaran bapak lamun aya ieu pemajikan cerewet geus teu kudu urang make jeung haurang kolot teu pemajikan cerewet syukuran alhamdulillah abdi bakal diganjar seperti sapertos Nabi Ayub alaihi salam. Nu kedua, bukan pemajikan cerewet dijamin itu suami ahli surga. Digampang di ayeuna hayang jadi ahli surga kudu buka pemajikan anu soleha gitu. Asuh dieu deui bukan cerewet, bukan cerewet. Nu soleha bukan pemajikan teh ngan hayang buka pemajikan cerewet urang.
teruskeun awas. Dari sok digeges-geges ke jelema nu gurung jeung nu palu pasti aya ngomong-ngomong cerewe gitu. Geus kitu we. Mah teh cece kakak apa-apa sadayana hapuntennya wapangan adi gitu. Bilih seueur ngaurna nada sapunten sakali deui. Urang deundeun di haleuh kieu urang tunda dan juang siap paragi nyokot bangsa ninggalkeun urang mangsa datang urang sabda deui. Mudah-mudahan sadayana dipangkeun deui dipanjangkeun di suatu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah tuang deh.